Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melak lauk na karamba para bahayam na cecempe. Cakep. Molotot. Nu dariu kalintang loba nu ngajawab salam acan. Acan. Kabeh. Duka bapak ibu nu laun ngawaler salamna teuing ceuli uing nu torek. Sakali deui salam nu kadua urang bari ngadoa mudah-mudahan nu keur sangawaler salam bari ikhlas didoakeun sing loba duit pedas kana duit mah nu ditukang amin jurig duit sugan sing lalancar usahana tarereh beungharna tarereh suksesna tarereh paehna amin. Ya ini geus calangap teu tulus. Nakunaon? Mending hese maot, mending babari maot. Mending babari maot. Engke lain ayeuna. Pan keur tolab ayeuna mah. Ai salam teh kasalametan. Nu ngucapkeun salam insyaallah salamet dunia akhirat. Amin. Nu ngawaler salam sami insyaallah salamet dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahla nikaha wa nadaba ilaihi wa harama sifaha wa wa'ada alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La ilaha illallah la mauzuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna wa tawakkaltu ala Allah. La haulun wa la quwatun illa billahil aliyyil azim. Ilaihi antal maqsudi wa ridokal matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka lidallahi azza wa jalla. Wa kullu niyatin sholihah bil ikhlas wal qabul bil ijabah tabarukan fi du'a Allahumma antal ajijul kabir. Wa anna abduka dalilul dhaif alladzi la haula wala quwata illa bika. Allahumma sahhil li jami'un nasi minar rijali wa nisa'i min banuna wa banati hawa min kulli jihatin kama sakharta fir'auna li Musa wa lailin qalbahum kama la yantal hadida li Daud fa innahu la yantiqu illa bi idnika. Nasiyatuhu bi qabdatika wa qalbuhu bi yadika jalla usana'u wajhika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Al-ayat sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minas sahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Widi Allah takdir Allah kersaning Allah abdi didampakeun ditincakeun ka kampung nu dingaranan kampung Raga Hiang. Hese ngaran kampung ge euy. Urang Raga Hiang Dararama. Sarehat Ibu? Alhamdulillah baroga duit. Kokoro sarua aja jeung urang Cianjur digitunya barokatina pangaosan teh pan kitu ai ngaji mah kadang-kadang tara hasil nu dicaritakeun ku mubalik dengan mudah-mudahan we di tempat pengajian aya barokah mudah-mudahan we hese duit sing babari duit anu jauh pi duiteun dideukeutkeun ka dieu amin anu ti luhur ku Allah dipurageun nu ti handap ku Allah dibarokahkeun amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo muqaddimah puja-puji shalawat salam itba fil awal ka pangersal mukarram nu parantos jarjos dipayun
singkat we da aing ngaji dina tempat walimah mah ceuk ulama ge sunat digancangkeun. Biasa abdi nyarita di panggung sajam setengah, lamun dipaksakeun jam 10 ngeusana setengah 12 peuting teuing mohon karunya ka panganten kitu nya. Urang masih kena resep ngopi ngalaman baheula ibu dihajatkeun teu ngalaman meureun nya anu baheula panganten heula ai keur panganten urang baheula mending loba batur mending eueuh batur. Hayang geura beres hayang geura ngeusan hayang geura ngeus urang resep keneh ngopi da paanggara mah jeung pangantennya jeung ibu Emma Komariah yang geura baralik teh karepna mah matak tong lila teuing we lah jam 11 insyaallah entosan leuwih saeutik kumaha engke we bebas jeung abdi mah mohon aya keneh jamaah ngaji lanjut eueuh mah ngeusan matak kun hayang terek ngeusan kaitu nungtut baralik. Ya Allah Rabbuna Karim aya nu moal diitbakeun ranggayan doa kali hormat nu kahiji kanggo Qosimus Sa'ab pembagi waktu penata acara MC garis miring master of ceremony nu tugasna MC teh penting ayeuna panglilana pangcapena pangripuhna ti mimiti mukakeun acara tepi ka nutup acara ditutup dibuka ku MC mata kade panitia tong ngalumayankeun ka MC teh buruhan sing badag. Kata mah MC na geus badag ya. Ya Allah, doakeun mantena ge mubalik. Mudah-mudahan sing berkah. Lamun ieu jujun muda Cianjur, cek ajengan tadi tuh nya keur caralik ditu tah cenah eta mah nu MC mah ajengan lakomna teh mubalik teh Kiai Dodol cenah. Nya naon we lah nu penting maksur manfaat keur umat amin. Doakeun mantena sing barokah. Capek jadi MC teh teu gampang. Di Cianjur mah singkatan pan MC teh MC manusia ciling cingcat hayo turun naik gawena teh nya teu gampang jadi MC teh dan nu lamun amatir mah MC na pabaliut nyebut wabillahi taufik jadi wabillahi taipok ya MC na da mubalik atuh nya sakali didoakeun mantena sing barokah tegakantun hormateun simkuring Soibul Fadilah alimil ulama ju'ama kiai santri wabilusus al-mukarram anu aya di ieu wewengkon anu jadi sesepuh di Masjid DKM Sirul Asror nu aya di ieu tempat anu ngiring acara nu teu ngiring acara oge akhinal kiram nu tadi parantos ngalantunkeun sapalihna ayat suci Al-Qur'an oge akhinal kiram mubalighah anu kahiji mudah-mudahan sadayana nu ngiring hadir peuting ayeuna alladzi lam yurkan ismu bi ta'dim nafa'allahu wa iyyakum bituli hayatikum wa nafa'allahu bi ulumikum jadahu billahu sarfan wa fadlan amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tekakantun hormateun simkuring sahibul adalah aparatul pemerintah min adal wilayah ilal a'lal wilayah Pemdes desa Sukamaju RT na aya RW aya, kepala dusun aya, kades aya, teu aya RT aya, alhamdulillah regreg lamun aya pamarentah tolab teh. Pan peuting kamari ba peuting kamari di Kecamatan Pagelaran kakarek sakali ngalagu jujun muda 100.000 RT teh nyawer di ditu mah. Di ditu teuing di dieu mah. Nu hajat ge da sarua atuh. Kakarek sakali ngalagu wah geus ibarat dol nyawer komo atuh panganten mah. Begitunya kumaha di ditu teuing di dieu mah. Tapi dua kemungkinan lamun teu nyawer kamu balik teh hiji teu boga duit nu kadua teu boga dedengean. Ya Allah. Ya doakeun aparat nu hadir mantena sing barokah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Teu khilaf teu kakantun sahibul wasilah, sahibul bait Bapak Ma'ruf sareng ibu Ade Halimah, Ade Astrid tadi mah. Warauing ingatkan lagu Jayanti Ade Astrid mah. Alhamdulillahnya Pak Ma'ruf sareng Bu Ade Sahibul Bait oge beserta keluarga anu ngiring icikibung dina hajatna mudah-mudahan mantena sing barokah. Tekakantun ibu-ibu bapak-bapak hadirin rahimakumullah sanes kanten ngariung di dieu tapi nanti kita berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Tosnya cekap sakitu ge penghormatan mah. Anggeus kabeh kahormat. Ai deui poho euy. Mohon dulur abdi, sahabat abdi, tukang son. Mana ya tukang son? Itu ka? Tukang son. Nasibna teh. Doakeun tukang son sing barokah. Gede jasana teh tukang son teh. Mun eueuh son sistem mu balik capek hadroh bangkrut. Kori ripuh bener teu. Alhamdulillah aya tukang son mu balik teu capek teuing. Hadroh jalan. Nya gede jasana teh. Teu gede kumaha urang can datang tukang son mah ti kamari geus di dieu. Matak tukang son mah 3 kali dah di nu hajat teh. Ya Allah doakeun tukang son nasibna teh sok goreng kaluang di Cianjur mah. Komo di nu hajat tap pedit alias kopet. Tukang son sok diparak. Cicingna di juru ya mah di panggung atuh legeg jeung mubalik. Sakapeung mah tukang son di abdi mah di juru cicingna teh. Deket paranye di kebon sampe di gemurong reungit sakapeung mah. Bari teh sok apes nasibna teh rokok taraha bagean tukang son. Kopi tukang son saerokoan can. Pantesan ngebeledug atuh. Wadah rokokan mah erek-ekan pade pasti. Nya Pak Ma'ruf punten masang son ge. Ieu mah geus aya rokokan beda ngebeledug. Gitu tukang son teh kade ye bisi nu hajat urang dieu sing surti ka tukang son. Tukang son teh menta rokok teu wani aing ngopi jeung ngarokok hayang. Paling banter ngupload status dina WA nyiniran kanu hajat teh. Balik ngupload gon mixer jarum coklat karena hiji deui begitu malangnya nasibku malam ini cenah. Nyen story tukang son teh lamun teu kitu pan story na teh gedenya dina TikTok na teh. Mangke foto mixer jeung rokok kari sabatang make we geuning background teh dina laguna teh kieu tah. Kopi di manakah kini jangan kau sembunyi tampakkanlah diri. Aing repeh heula atuh can parat. Aing sok poho aya disurakan teh. Ieu mah jeritan hati tukang son. Uing mah nyurhatkeun tukang son pedah dulur abdi. Pan kitu nya kami sepi menyendiri berselimut sunyi tanpa buokop. Ya Allah gitunya mata kade tukang son teh bere rokok jeung kopina tong kaliwat. Doakeun tukang son sing soleh, sing getol ibadah, sing barokah, sing husnul khotimah, sing ka surga tukang son jeung son-sona. Ulah sona mah we nya. Oh ngaripukeun ajengan tukang son. Ngurepkeun kudu make son. Entong teu son tukang son we mungkul sing ka surga mah amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal alamin tos beuting teuing urang kawitan. Kiai punten Ibu Widi abdi ngadeg wios. Nya mohon meka tempo petotna lah. Nah kitu nya sok tukang foto waya namanya celing cincat we kikituan. Ulah wing nangtung kieu we atuh sok aya dina video YouTube atuh nu kikieuan we bungkus suku hungkul. Nya da tukang foto na sare bek teh. Ya Allah Rabbuna Karim punten. Bapak Ma'ruf jeung Ibu Ade Halimah statusna teh jadi soibul bait. Ai soibul bait teh soibul hajat. Ai soibul hajat teh nu boga pangabutuh. Terus gitu. Butuh naon? Pak Ma'ruf jeung Ibu Ade teh. Butuheun kadaharan. Nya nu hajat butuheun kadaharan. Matak hajat ge bogaeun. Di abdi mah pan. Mau hajat imahna leutik mah saminggu geus ditumu dapur teh ka tukang. Ngelun we sapopoe. Leres kitunya. Teu butuheun katuangan nu hajat mah. Nya sok aya di dieu nyamungan tara. Sok aya nyamungan dipulang tara. Dibagikeun kamari ge dipake mulang samu. Bahkan tadi Pak Ma'ruf molotot ka Bu Ade. Dus sarimi tong diganggu. Keur saha cek Bu Ade teh? Eta mah keur MC. Anya melaan MC. Ari eta cenah dus aqua keur saha badag-badag teuing? Ieu tah mah keur hadroh. Adi-adi abdi nu karasep tapi can pararayu.
Iya ya Allah Rabbuna Karim. Pan ibu ada tenaros ari ieu cenah di juru badag-badag teuing tepi ka 32 in TV dusna ge keur saha eta mah keur mubalig dibatur teuing di dieu mah dibatur mah sok gede mawadus teuing di dieu mah mohon aku mah we pamaruf nu penting badag ge jerona dek naon batako dek naon we lah. Ya Allah Rabbuna Karim mohon pantat teh sok jadi pertanyaan. Abdi sok sering tak tepang jeung rerencangan sok anu nanya pantat teh di mana maneh ceramah teu percaya piraku bulan sok ieu geus ceramah ceramah pas dibuka di bagasi aya dus oh geus ceramah aman nih jadi teu aya fitnah lamun teu moal dus pajarekeun teh geus ulin nya aya ajengan ulin. Ya Allah heureuy pamaruf heureuy nya heureuy eta mah heureuy mohon ya jadi jujun mudamat cuma bercanda jadi ku pamaruf tong dianggap bercanda. Aing mah aing geus beuting teh loba kalepasan kumaha nu hajat teh nu penting ulah nu haseup lah geus. Ya Allah punten lain teu peryogian kana katuangan teh butuheun tapi aya nu leuwih butuheun naon disebut hajat teh butuheun duit manya nu hajat butuheun duit mata hajat ge boga duit apa niat teh lain nu pamaruf menang nyewa lain ieu teh ieu kursi panganten nu pamaruf menang nyewa panggung badag ieu nu pamaruf menang nyewa panitia TKB ge menang nyewa dekorasi menang sound system oge panggungna oge korsina oge mubalig oge ngonang aing nyebut nyewa manya sarua jeung son atau 4 kali lipat cenah mah gagabah teh semuruk murahnya. Ya Allah. Jadi kabeh teh ieu teh kabeh ge menang nyewa ai nyewa teh kudu ku tiud. Ibu apa tiud? Cireng ai kana duit mah sagilek bisa ngabalikeun ku duit. Jadi disebut hajat teh lain hayongan duit disumbang tapi disebut sahibul bait teh butuheun naon cing nu tadi ku budak tah butuhan doa lain duit pamaruf teh butuhan doa apaleun kana katerangan da anjeunna ge sok ngaji nya mohon daur rasul aksiru min duail khairi fa innahu la yadri du'a man yustajabu lahu kudu loba anjeun menta doa ka papada muslim ka papada mukmin sabab urang teu apal penting ayeuna duka doa saha anu bakal diijabah nu jadi barokah keur pamaruf sakulawargi leres teu cantang tu doa MC nu diijabah cantang tu doa hadroh nu diijabah cantang tu anu qori nu sambutan mubalig abdi caritana ngadoa teuing diijabah teuing moal teuing ikhlas teuing henteu ngadoa lagi bahwa ieu doa nu diijabah penting ayeuna teh doa akang doa ece nu diukna ge tingali itu dina golodog batur eta mah tingali teu kabagian diuk ngampar euy. Ya Allah Rabbuna Karim ieu mah VIP tadi dia VIP itu mah kelas ekonomi leutik mayarna. Ya Allah komo nu belah tongoh mah tinggal itu teu katempo acan dina kalomeran digesolokan digemrong reungit kopi teu nepi ka dinya mah aya nepi ka tongoh kopi henteu sarua ka dieu ge mun tapi geus aya susu di dieu mah euy alhamdulillah itu ai milikmu balik nya. Ya Allah tapi ketika nu ijab ngadoakeun nu qori ngadoakeun nu sambutan ngadoakeun nu tawasul ngadoakeun bahkan mau balik ngadoakeun ceuk ibu jeung bapak amin anu diukna teu kabagian calik dina tiis-tiis acan tapi ikhlas lillahi ta'ala ngaminan bahwa eta nu jadi barokah keur pamaruf sakulawargi amin. Matak nitip ka urang dieu lamun boga mah duit unggal poe hajat teh euy. Lain ayang dionang mu balik mah ngan meh loba nu ngadoakeun ta ieu teh ciri pamakruf jeung ibu ade alus hablum minanasna hubungan jeung papada jelemana kan kitu nya ciri alus ta ieu urang anu hadir teu sia-sia urang insyaallah datang ka dieu teh dihitung ibadah amin. Nah sabab urang datang ka dieu renteb
nu di dieu nu di ditu nu calik di mana-mana alhamdulillah datang ka dieu teh ngabungahkeun nu hajat ngabungahkeun pamakruf nya sedengkeun cek katerangan idkhalus surur alal qalbil mukminin ibadatun ngasupkeun kabungaan kana hati jalma mukmin eta teh jadi ibadah ai pamakruf datang ka dieu urang lobaan bunga atawa henteu bunga hajat badag son ngabeledug panggung tepi ka badag auning dekorasi suruh amsariha aya padilah anu kes aya padilah anu dianyuk mana anu kes nyaeta hiji digantian jadi 10 lamun pamakruf penting ayeuna sedekah cau hiji dituang ku nu tolab tong aneh saminggu ka hareup pamakruf jadi banar cau jadi loba cauna naon sababna ijabah Allah lungsur ya hiji digantian jadi 10 ayeuna aya nu tuang santri tuang bapak-bapak tuang nyanak besek dicanak ku urang dituang ka tuanganana nya da moal saleter saurang sacangkir paling oge dituang ku urang alhamdulillah nu katuang ku urang sawabna diganti jadi 10 matak tong aneh lamun saminggu ka hareup pamakruf jadi banar beas jadi loba beasna teh. Ya Allah Rabbuna Karim lamun Allah ngersakeun kes digantian ku Allah di dunia keneh eta nu kes ngan aya nu dianyuk nya mana nu dianyuk engke sampeureun jaga di akhirat saur Kangjeng Rasul man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha mim ba'dihi sajalma anu nyontoan sunatna anu alus batur nuturkeun mangka padilahna jalma anu nuturkeun nu nyontoan kabagean amin pamakruf nyeun pangajian penting ayeuna jalma edan tolab nu gelo tolab maksudna lain gelo teh lain tarar di baju tataran yang di jalan lain ari di dieu anu sok salat nu cager nu gelo ai nu cager sok salat tara sok ai nu cager sok pangajian tara oh sok ai nu gelo di dieu sok salat tara ai nu gelo sok pangajian tara da gelo berarti lamun aya jalma cager tara salat tara ngaji keur ngeuleuh jadi jalma heeh sakitu ajengannya da digebugan mah jadi KUHP kan urangna sakitu aya jalma tara daek salat kitu maksudna gelona teh nya kalakuanan urutan jalma gelo tedekeun ibadah aya jalma cager mah pan kudu ibadah aya jalma tara salat jalma tara maca Quran jalma teu daek puasa jalma teu daek pangajian tolab penting ayeuna abdi di dieu nyarita hidayah lungsur jeung taufik ti Gusti Allah kaleresan dongkapna eta jalma teh keuna kana hatena daek maca Quran daek netepan mangka padilah maca Quranna padilah netepanna pamakruf nu hajat kabagean amin ya robbal alamin ta eta maksudna padilah anu dianyuk teh tapi da kudu dibaca kabeh nya hadisna dibaca sabelah atuh doraka ka uingna nya katimal ilmi malunun disebutna kudu dibaca kabeh jeung nu peur-peurna sabalikna saur Kangjeng Rasul wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajruha wa ajru man amila biha mim ba'di sajalma anu nyontoan sunatna anu goreng batur nuturkeun mangka kagorengan jalma nu nuturkeun nu hajat kabagean pamakruf hajat nu teu salat aya nu mabok aya nu muka-muka orat loba nu jinah aya eta jalma maksiat teh gara-gara ngahadiran acara nu diayakeun ku pamakruf nya mangka dorakana eta jalma nu hajat kabagean naudzu matak doakeun ku sadayana barokah tina pangajian penting ayeuna mudah-mudahan kaalusan pamakruf carebit sakulawargi ti mimiti ajat tepi ka beres hajat ku Allah sing ditampi dikabul ku Allah amin kagorengan kalepatan nu hajat ti mimiti tepi ka engke beresna mudah-mudahan wasilah ku pangajian penting ayeuna sing dilebur ku Allah jadi sababiah barokah keur sakabeh nu dikaluarkeunana amin ya Allah ya robbal alamin ta eta pangbubungah keur panganten keur saibul bait nya geus sok urang ngawitan acarana walimatun nikah syukuran pertikahan Pak Angga Anggara jeung Ibu Emma Komariah dages jadi guru kabeh jadi urang sebut bapak guru jeung ibu guru mohon ya Pak Angga Anggara Pak Angga jeung Bu Emma kamari geus ngalaksanakeun perkara nu gede ya disebut perkara gede di dieu kade urang dieu tong sakabodo teh nyok kasamaran tinggal disebut perkara gede teh pedah we
pamakruf mada atuh dekorasina badag son ngabeledug panggungna gede matak pantes ku ajengan disebut perkara nu gede giliran sabulan ka tukang teu aya tatangga budakna teh ditikahkeun teu masang son-son acan ukur mencit hayam 2 kilo melihui 5 kilo ning isuna teh geus lelempangan pareneng-reneng jeung awewe budakna teh ditanya ku tetanggana teh na iraha itu budak teh ditikahkeun geus pageye-geye kamari cenah bada magrib abdi mah hehetokan we pajarkeun hehetokan eta hukum Allah padahal sarua dicekel menang ditangkep menang ya kade disebut perkara gede teh lain ku pedah alus susugu lain ku pedah loba katuangan lain ku pedah jauh anu hadir lain ku pedah badag dekorasi lain ku pedah mewah panggungna tapi disebut perkara gede teh paangga jeung ibu ema teh geus ngalaksanakeun akad tikah akdus sohihin akad tikah anu soh akad tikah disebut akad tikah perkara gede menurut Islam sabada akad tikah sabada kang paangga qabil tu nikah bimaharin madkurin halalan cek 2 saksi sah mangka punten jadi menang nu asalna paangga jeung Bu Ema tong borokap patangkep tong borokap pacium-cium pacekelengeun paduduaan pada ngomongkeun lelempangan pageye-geye duaan pada ngomongkeun kade ya budak ora tong jongjon teuing seteh maneh ya bisi pageye-geye paduduaan da eta teh nu kaliwatan mah ngomongkeun mohon singket teuing seteh ngagosip nya ti panto ka panto ti janela ka janela pabeja-beja tina cepil ka cepil tina telinga ka telinga tina bibir ka bibir nu disebut bisik-bisik tetangga ini mulai terdengar selalu di telinga ngomongkeun maneh naon sababna pageye-geye memeh akad tikah cek pemuda teh teuing kiai da di dieu mah we masing-masing hareupeun saya teh teu wanian soteh da tukangeun masing katawis ngomongkeun leres teu tapi sabada akad tikah paangga jeung Bu Ema pacekel-cekeleungeun aya nu ngadat eueuh diparoto kalah leres kitunya patangkep-tangkep aya nu ngambek teu aya lebih ekstrim pacium-cium aya nu ngadat eueuh aya popotonganna mantan Bu Ema mah jeung mantan paanggapan bari kahanap teh mong borokal tempo patake cekel dina kursi panganten nempo papalayon saminggu dijieun ngaliwat teh dah yang ngaruntuhkeun bari liwat bari mah motor teh pan ngalengis tak percaya tapi ini terjadi kau bersanding duduk di pelaminan air mata jatuh tak tertahankan emak kawin jeung batu rungkat beka dituna teh itu popotongan mah tapi pan urang mah milu bunga kabeh ge milu ngadoa ngilu ngadoakeun berarti ciri ye kalakuan teh 2 panganten geus ngalaksanakeun perkara gede punten sanes bari mamatan ngojai kamari ngabejaan bulu tuur nya dume-dume da ieu mah atuh lain papatahaneun panganten ge punten kulantaran panganten paangga jeung Bu Ema geus ngalaksanakeun perkara nu gede mangka kadituna ge aya tanggung jawab anu gede naon tanggung jawab anu gedena nyaeta punten tujuan paangga jeung Bu Ema dijodohkeun teh ngalaksanakeun akad tikah teh teu aya sanes keur mawa rumah tangga di kampung naon tadi teh raga hiang ka mana ka surgana Allah Subhanahu wa ta'ala punten ta ayeuna dek naros ka panganten barari nu bararingong anu geus reuy anak incuan pernah teu urang rumah tangga 30 tahun rumah tangga 40 tahun punten ibu bapak bade naros pernah teu urang mikir pernah teu urang badami cing sugan saisuk we badami salaki jeung pamajikan kabawa moal urang teh rumah tangga ka mana ka surga pernah teu urang imut kitu asa teu kantosnya sugan bapana balik ti mana balik ti Masigit teh bari subuh yang areupan habu da tiris di Garut mah beda jeung di Cianjur nya
tiris di dieu mah sugan bari yang hareupan awut teh bari siduru bari badami inung sia urang teh rumah tangga teh 30 tahun anak 8 incu 16 serenai incuan lain euy urang teh 30 tahun teh kabawa moalnya rumah tangga teh ka surga kantos teh urang kitu heuh lah loba da katingali tina kiceupna ge da nya paling ge urang mah nya repeting berai beurang paling ge urang mah ngemut teh inung sia maneh mah isukan teh ka kebon anu hilir abdi mah ka pabrik nyusul tangke urang papangi di parapatan kana pitayun we diomongkeun teh leres kitu leres jarang nyaritakeun tujuan nikah kabawa moal rumah tangga ti dunya ka surga teh apan ieu teh lain keheureyan urang teh dijodohkeun urang Cianjur ka urang Garut ti Garut ka Bogor ti Bogor ka Majalengka ieu teh keur naon keur mawa tugas rumah tangga teh supaya naon supaya kabawa ieu rumah tangga ti kampung urang ka mana ka surgana Allah ti mana ayatna nya tanu tadi di awal sina umul muqaddimah gara urang baca deui udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun dawu Allah kudu asup anjeun ka surga bubungahan barina jeung bojo anjeun kudu asup anjeun ka surga jeung bojo anjeun teh barina bubungahan tak ieu teh parentah Gusti Allah urang teh kudu mawa rumah tangga ti dunya ka surga teh kudu kabawa jeung anak incu urang anu alus mah rumah tangga teh matak ieu kade samemeh ngalengkah leuwih jauh paangga jeung Bu Ema caringcing page kancing saringset page iket sedia payung sebelum hujan manage ti ayeuna kairupan kabawa moal rumah tangga ti dunya ka surga ye nama kajang kudu kabawa rumah tangga ti dunya ka surga apan cikal bakal asalna sejarah rumah tangga teh ti surga saha nu mimiti rumah tangga Nabi Adam jeung Siti Hawa leres kitunya urang ngadongeng saeutik wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula min ragadan haitsu situma jelegadag Allah di surga ngajadikeun khalifah saha Nabi Adam da kalumaneun nyieun we tina tulang rusukna teh Siti Hawa baturna bebas Nabi Adam jeung Siti Hawa deka dieu deka ditu bebas di surga ngalah buah ieu ngalah itu bebas di surga ngan aya nu dilarang wala taqraba hadhihi sajara fatakuna minal zalimin dawu Allah kade Adam Hawa anjeun tong ngadeuketan ieu tangkal tong borok kametik regangna ngaladauna nganuang buahna ngadeuketan ge geus ulah komo ngalakna kadengieun wetah larangan teh kusaha ku orang yang tersakiti siapa orang yang tersakiti Ajajil saha cenah Ajajil samemeh kangjeng Nabi Adam jadi khalifah jeung Siti Hawa di surga aya mangratus-ratus tahun kapengker dina riwayat dina sejarah aya Ajajil ai Ajajil teh iblis teh nya iblis ngan kulantaran ibadahna getol derajat abah ditaekeun ku Allah jadi we jadi khalifah di surga ngaranna Ajajil ngan kulantaran mung sujud ka Nabi Adam sujud penghormatan geus pada apa riwayatna eta Ajajil ku Allah dipindahkeun tina nikmat jadi laknat lok ka dina lawang pantos surga da geus teu bisa ka surga maksudna kumaha ada janji ka Gusti Allah hikbae ya Allah kami cek iblis dikaluarkeun diganti khalifah di surga ku Adam ngan kami minta izin erek ngagoda anak incu Nabi Adam tepi ka poe kiamah tepi ka nuturkeun ka gorengan kana akhlak-akhlak kami singkat cerita mimiti program iblis dijieun ku saha ku iblis teh ku Ajajil teh mimiti digoroan kangjeng Nabi Adam dam ka dieu sakedeung aya naon iblis heeh kapan ka iblis ieu mah di sinetron kene ajengan tapi dilempengkeun jeung ayatna mah marantog atuh dah hayang balik supaya teu tunu ieu mah di RCTI kene saeutik ohon kitu aya naon cenah iblis ceuk Nabi Adam teh apal cenah nu kumaneh nu ku Allah dilarang mung apal dengekeun heula entong
jika itu ini cek Nabi Adam pokoknya mah kuring mah erek hideung erek beureum ku Allah dilarang moal dilaksanakeun we kuat imanna lalaki gitu loh kuat lalaki mah beda jeung awewe hampura beda jeung istri mah geuningnya aya tukang dagang parabot baskom cek lalaki teh moal mang aya baskom mah di imah ge kadengeun pamajikanna meuli papana jang serep geus beulaan itu mah begitu ya. Iblis eleh ku Nabi Adam teu cicing pindah ngagodana ka Siti Hawa digoroan we Hawa ka dieu sakedeung aya naon dicaritakeun kosnu tadi teh cek Nabi cek ieu iblis teh cek ajajil Hawa bisi anjeun hayang apal dilarang ku Allah teh sajaratul khuldi pohon keabadian lamun anjeun teu ngalabuahna ngemetik regangna anjeun diganti ku halifah nu lain cara kami baheula bakal dibalangkeun ku Allah di surga ka alam dunia daek maneh diganti ku halifah anu lain atuh sakitu nikmatna di surga teh cik Siti Hawa teh mung teuing buru olo tu Adam cina ngalah eta buahna. Singkatna cerita iblis ngagoda ka Siti Hawa kagoda ku saaku iblis akhirna Siti Hawa ngagoda ka Kangjeng Nabi Adam. Punten Siti Hawa teh bangkenu weh pan kitu aya awewe mah teu di mana mun aya kahayang teu dituruti teh mangkerut teh jiga buuk menang mabuk nyungcung jiga aseupan lempang ge buat baut jiga eut jibar jiga iblis cek Nabi Adam teh Hawa ai Hawa kunaon tidak seceria biasana aya kahoyong hayang itu tuh hayang ngalabuah entong cek Gusti Allah entong cek Siti Hawa teh ada Hawa mah pokona mah hayang itu ya sok cek Siti Hawa teh buktikeun cinta Kang Adam ka Hawa bener teh cintana weh gombal Nabi Adam Hawa kupingkeun tiada lagi wanita yang kucintai di surga melainkan engkau Hawa da eueuh deui harita mah bikangna ge da karek hiji-hijina Siti Hawa moto kade aya parawan nya entong benang tingkah gombal seteh maneh teh tiada lagi aku cintai melainkan engkau aing moal pengkolan ka pokona teh ya. Ya Allah, eta ge kitu tungtungna Nabi Adam kagoda ku Siti Hawa ngala daunna metik regangna ngala buahna punten Nabi Adam ai ku iblis bolongkotan mah teu kagoda nah ai iblis anu mancala putra mancala putri asup kana ate Siti Hawa kagoda lalaki teh makanya nepi we ka urang anak incuna sakumaha awakna jangkung badak sorakna gelap saleser otot kawat tulang besi kumisna segede gelengan hui balik we ka imah murungkut ku polda nama polisi dapur eleh bener teu eleh ku polda mah sakumaha jago oge wing we gogorowokan so tadi pangu di dieu da di imah mah Hello Kitty sarua ieu nu samaruk ya punten ya matak digambarkeun atuh ku saa ku Aris Nugraha geuning dina filmnya nyen sinetron Aris Nugraha nyen hiji karakter anu jabri akikna kencok atuhu di dieu kongkorong di dieu gagantel sapatu jengel pan kababaturanna mah setorang kopi ditelepon ku pemajikanna iya bebek si Komar apa si Komar kana preman pensiun iye apa teh gambaran ai di luar mah gagah singa di imah Hello Kitty Nabi Adam ge kitu ai ku iblis bolongkotan mah saketu pikasieun teu eleh nah ai ku Siti Hawa iblis anu asup kana mana ka Siti Hawa kagoda tungtungna Nabi Adam nuang buahna metik regangna ngala regangna metik daunna nuang jeung Siti Hawa Allah bendu fa ajalahum syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi Allah bendu ka Nabi Adam jeung Siti Hawa tungtungna dibalangkeun Nabi Adam jeung Siti Hawa ti surga ka mana ka alam dunya nepi we geuning ka urang matak memeh dijodohkeun teh urang dipisahkeun heula Pak Angga jeung Bu Ema pan pisah heula asalna mah mohon Pak Ma'ruf jeung Ibu Ade Halimah pan pisah heula asalna mah dihijikeun ieu teh naon Nabi Adam ge kapungkur dipisahkeun ku Allah jeung Siti Hawa nu hiji di Jeddah nu hiji di India ieu teh keur naon keur mawa rumah tangga supaya kacana kasur ka surga tahiji
kudu jadi enteng ke panganten teh punten ya Pangga sareng Bu Ema punten Nabi Adam mah kapungkur jeung Siti Hawa geus aya di surga nyaan lain susurgaan surgana ge surga nyaan Ibu Ema mah jeung Pak Angga kakarek susurgaan tadi mah leres kitu nya kasurlegaan tadi mah karek jadi susurgaan kakarek jadi rarajaan tadi mah ai Nabi Adam jeung Siti Hawa geus jadi raja dan ratu salila di jero surga dakwah deui jelemana ai Bu Ema mah jeung Pak Angga tadi-tadinya di abring-abring tadi teh karek jadi rarajaan Bu Ema karek jadi raratuan mata korsina ge pepelaminan terus gitu ya apa sok tinggal dina laguna ge duh ai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau gitu ya bagaikan raja dan permaisuri bagaikan kakarek jigah can bener kakak ai bagaikan tuh kakarek jigah nya genah nya lamun dimusrikan Kang asup mah aya migna duh ai senangnya pengantin baru salalang duduk bersanding bersenda gurau duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpu bagaikan bidadari doa senangnya menjadi pengantin baru tinggalkan masa remajamu peganglah amanah dari Tuhanmu agar menuju hidup bahagia rukun dan aman damai sentosa duhai senangnya menjadi pengantin baru coba sareng duhai senangnya salalah duduk bersanding bersenda gurau bagai raja agar permaisuri tersenyum simpu bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru tepuk tangan untuk tim hadroh kita alhamdulillah kakarek sekali ngalagu tah hadrohnya mohon kadua kali nama panganten kayak kaharep RT aya RT bangun nyumput ya Allah Rabbuna Karim jadi balik deui punten nya jadi hiji pelajaran ke panganten baru punten Pak Angga jeung Bu Ema Nabi Adam tos jadi di surga nyaan ai anjeun mah tadi kakarek susurgaan jadi raja jeung ratu ukur rarajaan mohon tadi mah Pak Angga hayang dahal dipangyokotkeun leres kitunya Bu Ema baju nangangsar panggusurkeun can wanieun pamaur boga Pak Angga teh nitangga ngarasuluh can wanieun oh nita kasawa can wanieun da keur jadi raja keneh engke mah nya oh ya Allah Rabbuna Karim punten matak sok urang canak ieu tujuan teh sing alus mudah-mudahan doakeun ku sadayana nikahna sing jadi nikah anu barokah amin sing nikah anu mawa rumah tangga ti dunya ka surga amin
Ya Allah ya Robbal alamin. Cek Pak Angga teh apal Kiai da lain budak abdi teh ieu teh rumah tangga teh ditakabawa ka surga kabeh oge sararea ge ngan beureun mata konang mu balik oge kumaha kuncina. Coba bejaan nya resep supaya kabawa rumah tangga ti dunya ka surga teh kumaha gampang. Maka jeung gampang lamun teu masantren mah teu kudu maca hadis, teu kudu maca dalil Al-Qur'an. Kupingkeun papata kolot baheula sepuh kapungkur sok aya ku kolot mah dibahasana teh kirata dikira-kira tapi nyata kolot baheula punten berikut abdi selektif kolot baheula mah ibunya lamun dek narima calon pimpinan tueun teh datang ka hiji pan diantep datang ka kadua kali diantep keneh wae katilu kali pan kakarek ditanya pemitoha teh disanghareupan da tilu kali mah beureun geus dek bener caritana teh ai ka imam mah dek serius ka budak urang teh pan kitu abdi ge baheula ka beneran atuh bapak abdi mah da galak mohon tukang cabok pan tukang nampilingan plok plek tukang temok pun bapak man tukang temok ramana bojo teh ka Riau ka Bandung ayo peproyekan jangkung badag Allah Rabbuna Karim ari wing atuh da petot abdi mah ayeuna abdi geus rada bunga sote kamung di tengah da ayeuna mah atuh pan di dieu teh dahar tangke teh mohon tangke teh nepi teh subuh geus dahar deui wae abdi mah teh kitu ya Allah mau baheula mah petot atuh nyempo de di juru bari dipolototan pan gedenya kolot baheula mah nu teu galak digalak-galak nu teu serem diserem-serem bari naros teh pan teu cara ayeuna peda dipangwakeun martabak jeung sate jeung baso deui mun saromea aya nama calon mitoha teh leres kitu nya baheula mah zaman urang kangnya edan popolototan calon mitoha teh jiga nu galak padahal mah nyoba eta teh cing bener teh cenah santri teh tuh nya nyantrina cenah bener tuh atawa santri kajajaden cenah itu pan baheula mah nu teu galak digalak-galak pananya teh lain alus-alus ujang teh ti mana bari molotot dago aing nyempo de di juru kamar oh pan kitu nya dina teu abtu wani asup nyempo de pan dina lawangna dek naon ka dieu masih ai cenah kitu lain ai ieu ai dago panami bojo abdi teh Firdawati ngaranna teh ngan sok di ai dapan budak bungsuna kitu nya dek naon ka dieu si ai aya dek naon ka si ai naroskeun Agustusan kaping sabaraha bakat ku kawer gempeur ajengan ya Allah da atuh tingali digebes ku calon mitoha mah ajengan wing teh tiba heula jadi mau balik leutik baheula mah matak tika ayeuna mau balik leutik we anggar di 2012 jadi mau balik cilik baheula mah diajarnya pam asror latihan baheula ijazah nya mohon laduni diajar baheula teh ijazah leungit jeung harapan calon mitoha menang puasa teh teu mampu magribi leungit nya harapan calon mitoha mah mau jadi bari ngageter ujang teh ti mana tidak rek naon ka dieu Agustusan kaping sabaraha padahal tiba heula ge ti zaman Bung Karno proklamasi tahun 45 anggar we Agustus mah tanggal 17 eta mah percis Muhammadiyah NU KB ngahiji teu kudu sidang isbat ini mah leres kitu nya maksudna mah lain dek eta manggeumpeur edan maksudna mah Agustusan si ai rek jeung saha kitu maksudna mah wing teh dek nyamper kadinya teh lamun can aya nu mawa rek ku urang dibawa kana motor kitu maksud beda geuper bajarkeun teh cenah Agustusan tanggal sabaraha ya Allah Rabbuna Karim begitu kolot baheula mah lali-lali lama ngawanikeun maneh nu mawi bapak kade teh abdi teh lain eta wungkul meungpeung bapak aya aya mah biasana bapak tara aya bade naros abdi teh sugan cacan aya ti sisi ti gigir ti hareup ti tukang komo ti tengah mah naon bade mileleungkeun abdi teh sugan ngajodoh maneh teh dek nyaan kakarek pan calon pimitohan baheula mah kakarek aya geus apal deuk serius manyi ka dieu cenah cai teh bawa sepan waluh bawa kulub cau bawa aing 3 poe mah ngeret teh bade cai-cai acan oh kitu tak kolot nu alus mah aing korek saputing budak diampikeun ka kamar atuh ka saminggu teh budak beak rajet ya Allah lain pan ieu mah kitu cek bapak teh ke heula da lain dek bapak tawa ka bunga da lain bapak nu dek rumah tangga kitu putra bapak urang panggil heula we si aina cenah ai ka dieu sakedeung
daek mana kasih ieu baru ditunjuk urang nu rupana jiga kieu tah nu casingna jiga kieu daek sia maneh padahal urang geus janjian atuh di kobong ti baheula keneh ge nya mun Agustusan baliknya urang dek ulin ka imah kitu janjian ya Allah ai bojo teh pan santri atuh da parawan jekekan da can aya WA ai baheula mah ayeuna mah geus aya TikTok atuh baheula mah hayang nempo rarai teh hese ajengannya motak atoh dititaku guru ka mana teh ka sawah teh naon sababna papangi jeung awewe baheula mah jeung santriat atoh beda jeung ayeuna mah tengah penting video call sia mah nya baheula mah hese aya nempo rarai pi pamajikaneun teh ka dieu cenah sakedeung ceuk bojo teh ceuk bapak teh daek mana kasih ieu pun bojo teh kade seuri mesem hehe kitu tah heeh nya mesem tah lamun mesem kitu tingali dina mantek barudak aya kalimah dilalah adiah goer harfiah nuduhkeun tanda sumuhun manga kitu ai parawan mah cukup ku mesem beda jeung saeb bakronana teh ajengan bakronnya saeb beurana pokona mah beda jeung rana ai rana mah kudu kadenge lamun ditanya teh ce mimin aya mimin alah ganti mumun aya mumun sorry mun mumun dago mumun Cianjur lain mumun dia mun cek bang daek mana ka Mang Udin nu ngalamarna teh wo daek mana ka Mang Udin cek mumun teh daek kudu kadenge rana mah nyebut daekna beda jeung parawan ai parawan cukup ku mesem dilalah adiah goer harfiah nunduhkeun tanda sumuhun mangga mata kade ya budak ora santrinya mana sia kade lamun maneh nanyaan seuri pi pamajikan teh daekeun palaba ditanyaan teh nyai daek teu ka kalau bawa jiga aud mengkerut nyungcung juga asepan mantau ka era ditolak kadal kulit beut teuing ya Allah geuning ieu mah seuri daekeun ceuk bapak tuh geuning seuri meureun daekeun sok memeh anjeun luntak kana sagala rumah tangga titip di bapak sedia payung sebelum hujan ceuk bapak kade da ieu teh budak anu paling dipika cinta dimodalan ku bapak disakolahkeun dipasantrenkeun ku bapak da geus aya mah jeung jodohna mangga teh teuing we dak dipasrahkeun ngan titip ceuk pun bapak baheula memeh nikah hiji budak bapak teh paraban sing seubeuh nu kadua pakaian sing weuteuh nu katilu imahan sing page nu kaopat ilmuwan sing weureuh nu kalima aya loba budak sudah ngomong-ngomong baruh naon kitu nya kop teh teuing ta eta teh pan ti dituna mah tina hadis Rasul gubrak we geuning Syekh Nawawi Al-Bantani ngarang hiji kitab nu paranti santri diaji di pasantren ngaranna eta kitab Uqudul Lijen dina sampuna dijelaskan pibayanil uquqil zaujain ngajelaskeun hak salaki jeung pamajikan jadi lamun hayang kabawa rumah tangga ti dunya ka surga punten pangga jeung Bu Emanya ieu mah geus guru kabeh lah geus kudu dipapangga ieu mah tampil gopilene ngabejaan anu poho punten nya punten dawuh Kangjeng Rasul keur lalaki kawajibanna teh aya 5 sabaraha cenah plus bonus nangke keur istri mah aya 3 dibaca kabeh mah alah ingat jam 11 euy pantesan atuh da geus 56 menit edas teu karasanya geus dek sajam sanggilang leuwih ti sajam mah lemurahan karek geur itu ulang deug-deug lah nya sok nyungkeun waktos abdi jam 11 saparapat siap aing ngirung nyebut siap nage euy nya leuwihan 10 menit atau 15 menit jam 11 nah insya Allah urang deug-deugkeun sok hiji kunci kabawa rumah tangga ti dunya ka surga teh saur Kangjeng Rasul punten angkat imaha idat no imta paangga ieu mah paangga we lah nya keun ka Bu Emma mangke deui lah kada mun kainget nya paangga punten kunci mawa rumah tangga teh hiji keur paangga mah kudu mere tuang lamun paangga tuang ka bojo maksudna kumaha aya 2 hiji kudu adil nu kadua kudu apik adilna kumaha nu asalna paangga dahar seblak ceker sorangan dahar baso sorangan dahar mie ayam sorangan da aya mah geus akad tikah wayahna kudu duaan jeung paangga teh kiai deh kumaha ada wing mah tugasna di Bandung ai Bu Emma di Jakarta atuh hese hayang dahar babarengan teh kumaha tuh kuncina beja naon cenah musyawarah badami nya
nyi beb naonnya lah panggilan mah bebas dah kitu pana terbobogohan ayang beb berpanganten aa teteh boga budak hiji inung sia peot seetik bapak sia nya aing bebas aing geragro mah da teu matak doraka nya ngan aing geragro teh da kumaha saldo atuh variasikeun oi dieu mah aing saldo leutik aing geragro tapi ka mewah aa papi di mana papi lagi ngesrik di sawah ya Pak ai mami di mana mami sama di sawah juga lagi ngaramet ai panggilan mami papi ai dahar jeung bala-bala aing meni gila ngadengen ge lain doraka jangan ente teu doraka ngan pi omongeun mantarokal adat adawah kitu nya ngan pi omongeun ceuk tetangga ih aing meni gila itu mami papi ngabring ka sawah atau mami papi mah di kantor gawe nage di pabrik lain di sawah nya sok we rasing alus ai geragoro teh nyi kitu nya teteh kitu kumaha we nya ibu kumaha we lah bahasana akang dek tuang di jalan bisi balik ti Bogor balik ti Jakarta lapar widian nya akang dek tuang di jalan bebeja kitu tapakuruna mah kasalak ka pamajikan teh ceuk bu emat teh tong neku naon bapak tuang di jalan katabrak truk abdi jadi rana salah deui wae nafsirkeun teh maksudna lain tuang di jalan dahar di warung sisi jalan keur ngadeluk teh pangga teh dahar kirining teh bu emat teh nelepon nya nelepon teh bu emat teh keur naon dahar jeung naon tongkol jeung naon jengkol hayangnya tak eta mah kudu mungkus mohon kudu mungkus naon sababna hayangan jengkol jeung tongkol Bogor kan urusan hasil mah kumaha engke eta adil ngaranna lain ieu mah lalaki ngadeluk dahar di rumah makan ai pamajikan diantap di imah tapi ka eueuh deungeuna inget ka pamajikan lain mungkus paanggat teh kadeuna mah jadi 2 porsi da inget ka ema inget ka pamakruf kami toha lain mungkus kadeuna mah jadi 3 porsi da inget ka bapa tak eta mah teu adil nu kadua kudu apik ai apik teh kumaha kade da urang mah make aturan Allah jeung Rasul napanya kade bapak-bapak pun ten ulah wani-wani katuangan nu dipasikeun kana jadi bojo katuan anu makruh katuan anu subhat bahkan predikatna eta kadaharan teh kadaharan anu haram naudzu naon sababna apa didawuhkeun ku Rasul man akal haram asod jawarihu sajalma anu nuang kana barang haram riget anggota tubuhna dipake ibadah sok karasa kurang bapak-bapak tingali boga pamajikan ngan cerew we ngeceblek moal poe dititah ibadah hese tapi kalau menta tama pan ka ajengan-ajengan pang nyampekeun ieu aku anak kunaon pamajikan deka bedegong jeung anak lain salah-salah ting anak jeung bojo jeung nya punten Pak bawa eta we katuangan tina nu haram nu dibikeun ka murang kali jeung ka anak sedekah nu paling parah tau Rasul man akalal haram pannaru aulabi sajalma anu nuang kana barang haram seudeu neraka bagian ngaduruk daging anu dijieun tina perkara anu haram mata kudu apik dina masalah kiswah jeung napakah teh nya ngan apik teh da moal bisa sorangan kudu duanana bojo jeung istri kudu apik caroge jeung istri kudu apik duanana salaki jeung pamajikan kudu apik ari ieu mah salakina apik pamajikan teu pan loba di abdi ge nya nyonyong geus celegur ditagih ku bang keliling jeung ku emok di abdi ge loba we nu pabencar rumah tangga ajengan geuning nyaho ye ari ajenganna teu nyaho apan pelbah nginjam duitna mah dihakan tara bebeja ka ajengan teh ngan pelbah runtag rumah kana ngabegedol ka ajengan pang mereskeun leres gitu sabulan kapengker aya santri abdi ceurik asli ieu mah kisah nyata moal dibejakeun kampung mah ceurik santri teh bebejana teh kamari dek pemilihan gubernur bupati acenah bade damel di TPS ada lulusan semait anjeunna teh lulusan SMA dek damel di TPS mangga na budak teh teh lila gaweana teh teu kakobong ca abi teh ai pas magrib teh budak teh balik deui ka kobong inging srek teh cenah jang ira bade ka kobong ngado mewek kunaon mewek mah jeung bapa cenah pisah kunaon pisah biar teh geus nganterkeun emah ka kecamatan Cidaun da ka dieu ka deukeut laut kunaon nyeta cenah mah teh sametana teh 30 juta bapa teh nyaweun mohon ramana teh sedengkeun ramana teh pengajar di satu lembaga atuh isin beureun tungkuna pan runtag rumah tanggana eta teh gara-gara naon teu apik
apik hiji tetep jadi kudu apik dua anak mata kade ibu-ibu bu ayah bu lamun salaki mere duit sok ditanya tara aing mah ya Allah biasana salaki setor 1 juta ari ieu mah setorna teh jadi 5 juta ditanya tara ilik nu aing cenah ieu mah pan kitu nya duit salaki duit pamajikan lain duit salaki buah edan kau di mana eta model gitu kade taros caroge teh lamun setor tidak sesuai dengan tarif leuwih badag guru ditanya leuwih leutik guru ditanya bisi nyimpang karana lamun leuwih badag teh tanya nah hagening setor teh Pak nya cek boe mah teh pangga nah hagening pan gaji teh 5 juta ari ieu jadi 10 juta ti mana ieu teh kade bapak-bapak punten lamun pamajikan nanya kitu tong molotot akang ya mah ditanya ku pamajikan ieu teh halal atawa haram mangga badog sia ka aing kada molotot ye lain nganggap badog bojo teh cek bojo teh apan api teh naros ieu teh halal atawa haram cek carogena halal mangga teh teuing menang rezeki ti jalmi anu soleh alhamdulillah Allah masihan rezeki ngalangkungan syariat batur sok angok ku anjeun jeung murang kali insyaallah jadi barokah kakarek nu kitu ngaranna api nya kakarek ngaranna api hiji angtat imaha idato imta nu kadua kawajiban konci lalaki ka bawa rumah tangga tilunya ka surga teh watak suha idak tasaita kudu mere pake lamun anjeun mak majaan make nya ya ge sarua kudu adil jeung kudu apik mana kudu apikna mana kudu adilna maksudna kudu adil kumaha kudu sarua ai sarua teh kumaha lain sarua kudu kapel paangga kade yuk mau ke kebun bodas kabeh ka sawah koneng kabeh lain kudu kapel ngan kudu saimbang derajat eta pake lamun carogena basajan bojona kudu basajan lamun carogena mewah bojona kudu mewah lamun carogena sederhana bojona ge kudu sederhana kan kitu abdi ge kapungkur ti pasantren barudak legeg jiga ajengan dangdanan teh make jubah bodas make sorban kopiah jangkung panuwi nanti bebah heula tara make kopiah pendek naon alasanna atuh kopiah atuh jangkung gitu ai pas keur panganten da bojo make rada batik-batikan sotik wing diculik ku tukang hias ka ai mata tangga diganti kopiah anu sakitu alus menang boto teh diganti ku belangkot atuh aing jiga dek musir jin ya Allah Rabbuna Karim emeh naon ameh saruba sabab lamun simping sabeula pi omongeun leres teu lamun beda sabeula pi omongeun mata kening sok diculik lamun bojo lamun panganten istri bodas maka pamegat kudu bodas jadi das lamun pamegat koneng maka panganten pamegat lalaki istri ge jadi koneng jadi neng lamun panganten istri ping maka panganten pamegat kudu ping jadi ping oke itu maksudnya kudu saimbang nya ulah ieu mah ai bu ema gining di luhur ka anap sagala alus nah ari paangga keteplek teh sena capit make training geus karohok make kaos Jokowi periode kahiji geus 10 tahun leuwih atuh pinu ku getah cau ceuk anu nempo teh nah eta teh ema teh jigah jeung abahna padahal bu ema teh jeung paangga salaki lain salah nu nempos salah nu make baju ayeuna sabalikna paangga geuning ti luhur tepi ka anap alus duh bajuna hebat make dasi salana nyiripit erlodina cara si Otman Paris Rolex nu samilian ya ngan pala babu ema rada greding make daster geus karook keteplexna capit ini ka Agustusan kaonangan ceuk nu nempo nah pasaha paangga teh jigah jeung nini na jigah jeung abu na padahal jeung caroge jeung bojo na ya Allah lain salah nu nempos salah nu make baju kudu adil nu kadua kudu api naon maksudna kudu api kade da urang manu tadi teh make aturan Allah jeung Rasulna ulah wani-wani pakaian nu mukakeun ora diterapkeun kana jadi bojo paangga kade sanajan pakaianna jiga artis jiga selebritis kade ulah wantun naon sababna kapena ku Rasul ketika Mi'raj
aya golongan awewe almu ala qatun min syari'a wa yagudima gurosya la taktumu rosya minari jali. Nabi ningali aya awe nu digantungkeun rambutna digolakkeun otakna, rambut digantung otak digolotrokeun sieun teh ibu-ibu. Naon teh siksaan teh ditaros ku ka Jibril ku Kangjeng Rasul. Dawuh Jibril, ya teh awewe la taktumu rosya minari jali nu taradaek nyumputkeun rambut keur sakabeh lalaki. Bersakabeh lalaki karek katempo buuk punten bu, karek katingali rambut geus kapena ku Rasul ketika mirod digantung rambut digolakeun otak. Komo lamun urang dieu bapak-bapak boga pamajikan muka-muka ping-ping, mukakeun dada, mukakeun buj. Teh nu mana nu kudu dibaca hadisna ge. Mata kade meungpeunghaneut keneh apa enggak? Jaga angwan teh kudu alus, minimal angwan teh kudu angwan anu menutup au anu hebat mah atuh pikir dipake tinggal dina sapinah we nya pada ti barudak. Wa auratul qurati wal amati indal ajanibin jamiul bananiha hatal waci wal kapaini orat amat jeung awe merdeka disanding lalaki sejeun sakabeh badan sehingga dampal panangan ejeung rarai dina jero salat dina jero salat mah siwal waci wal kapaini kecuali dampal panangan ejeung rarai meunang dibukakeun ngan dina luar salat mah sakabeh badan boro-boro ajengan boro-boro model kitu Garut gitu loh tengah poe tepan karasa lamun ditutup kabeh teh hareun bayeung ararat akur bu akur teng borka di dieu di ditu ge sarua abdi ge kaleresan punten abdi gaduh bojo awewe bojo abdi teh kaleresan da cager we minyak kajalu atuh. Oh ya Allah, eta bojo abdi pun teu di balik mingonan pan abdi mah di pasantrennya 500 meter ka DKM teh tebih. Mohon abdi mah paranti barudak we khusus di dinya mah. Ai mingonan teh pan kantu ka tebih. Poe Jumaah ta pagi-pagi tiba da subuh sampai ka jam 7 bahkan 7:30 8 lamun lelet mah ajeungna 3 jam 8 beurang. Mohon poho tadi teang kasarean balik acara wengina subuh karek dongkap. Budak santri peureum sarua da balik teh bangkena bangkenu bojo. Panto dibukakeun sampean ai sampean teh kaki bahasa Inggris nama cokor punten. Sampean nu katuhu dina leuwang panto nu kenca dihanap keneh pan tiung mah geus dilaan dah hareudang set beleuwer. Terus kitu Bu balik mingguan nyangsangna di mana dina kursi dina meja na spring bed na kasur dina kakait betul. Aya WC mah nu nganyang Assalamualaikum salam Pak mana tiung tiung urut miwan nanyakeun tiung ka wing atuh cek wing teh teuing da wing mah tara make tiung lamun kolor mah make eta teh pamajikan mubalik teuing pamajikan rampog mah tuh wah mukakeun panto teh luhur nongto tanap nengtet aya nu kitu nya jadi we pan qasidah ku mubalik mah make tiungna dibengkeut make baju na kos lepet make calana merecet hayang katingali salatullah Allah toha rasul salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Joko tingkir ngombe dawang yun dipikir malah tungku dawang ngang prapatan timbang mumet ya solawatan timbang mumet solawatan salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad urang dia mah arane diajak ngalagu lepeh diajak sholawatan kade surak seuri jiga sero sholawatan teh sing husu lain susurian katipu aja nyawing be atuh da loba budaknya mengko kana salatullah
Ira aku mau balik di panggung cacat cucut amit-amit. Teu balarani teuing mah kitu mah. Nya geus, mun teu kadenya sok tutup orat kujil bab hiji pangga kudu adil lalaki teh mere pake ka pamajikan nu kadua kudu kade ulah wani-wani pakaian anu membuka aurat nya tutup sing alus aping jaring pamajikan. Kumaha kiai lamun diantep ku salakina nyeta nu paling parah tingali daur Rasul ayu mamra'atin kharajat min babidari amujainatan mutaibatan bitoib wa dzalika zauturadin pan kitu. Nu mana wae awewe gigindingan sesengitan muka-muka orat dangdan caker kebek dangdana sagala diterapkeun. Mohon kenca babak belur hareup babak belur. Ngan hanya kal dangdanana membuka aurat. Salakina teridoan dititah ku salaki, diridoan ku salaki, bahkan dimodalan ku salakina. Mangkali kuli kodamin baitin pinar saban-saban lengkah cek Rasul salengkah hiji gedong di mana di neraka kersa keur nu jadi salaki kabagean nya tapi molotot ya di panggung nya sok tutup orat kujil bab watak suha idak tasitanu katilu wala tadribil wajha kunci rumah tangga kabawa ka surga teh pangga ulah neungeul kana rarai ya ulah neungeul kana rarai magejeng ulah neungeul ceuk pangga teh teu wani ajengan piraku neungeul ayeuna teu wani sote da aya mah permasalahan kadang-kadang nya iman keur turun akal sehat jadi leungit nya gelepok di teungeul leuheung lamun bu emak solihah kumaha lamun ngecebrek cara urang dieu gelepok ditampiling solihah bu emak mah pangga kabeneran gelepok ditampiling teh ciga beteria sonata gedinya lain ngecebrek kada dicabak pipina teh gelepok ditampiling kada dicabak liatlah tanda merah di pipi bekas gambar tanganmu sering kau lakukan bila kau salah menutupi pulangkan saja geus moal balik nitah balik mah tapi si kitu pangganya kade gelepok ditampiling leuheung lamun teu ngocoblak pan ngocoblak kalau gelepok ditampiling bari mewek teh pan antarkeun ai widung bapak teu pernah ditampiling pan kitu lalaki gitu loh keur ngadat atau dipentas hayang dianturkeun mogok mangi gorow hayang ti kamari ieu nganterkeun pamajikan teh hayang dianturkeun jik ku aing anturkeun ceuk pangga teh dang emosi sarwana bawa ta imah aing lain keong lomari gemol kulkas bawa anak bawa aing tengah juru ceuk pangga imah bawa popae aing bapak di mana milu atau lain ini kayak gitu mah pinah aing milu kabeh mah keur ambek nya nanya keneh ka salaki dan nyaa balik milu tuntun aku mah dianteur leuheung panu paling parah mah pan ceuk salakina teh jong ku aing dianteurkeun ayeuna dianteurkeun isukan ge bisa medang deui leuwih ti maneh pan aya nu kitu gelepok ditampilin leuwih parah mah ngocoblak bari mewek serahkeun ha ieu nu paling paur salaki dipeta tolak atuh leuwih ngocoblak na leuwih ti pamajikan uing mah hayang ti kamar ieu nolak maneh teh moal tilu genep lamun meunang mah dibikeun kabeh bae jadi tolak genep jeung salakina ye dengekeun uing nolak maneh ayeuna isukan aing meunang deui pamajikan anyar padahal eta teh nafsu amar bohong eta teh nafsu saminggu geus nolak teh can meunang keneh wae sabulan teu payu anger saha nu daekeun ka lalaki nu hampang leungeun leres teu 2 bulan masih kene sorangan detik-detik terakhir 3 bulan koreleng deui kapopotongan tapi si gitu bangga eta teh loba di Cianjur manuk kitu leres teu koreleng deui ka pamajikan kapopotongan Waalaikumsalam nyi euy da amok rek naon ka dieu nempo budak padahal inungna di tempat ya Allah rabuna kitu nya lobanya geus ngomong ka ditu budak geus sare duit geus dibikeun jajanan geus dibikeun tungtun anjing hampura cenanya diolok deui kamari mah wing nolak maneh teh kalepasan jurig heuh sia jurigna cenah tumpalang tampiling mah da jurig nusuk tumpalang tampiling mah yu urang balik deui ayeuna mah da maneh lengoh wing lengoh keneh yu balik deui demi anak daek moal bu dicabok ditampiling dianterkeun diserahkeun he ngajak rujuk deui daek moal lah dina hatena mah daek dah
Dina hati nama alu Gusti alhamdulillah uing mau jadi lana budak aya ngusahakeun tapi pan perasaan ibu-ibu mah leuwih badag leres teu akalna 10 perasaanna 80 atoh dina pikiran manganda tahan harga nya nyi urang balik deui kada ring ngajawab daek mah lain kitu pan nyi urang balik di cenah salakina teh hampura uing teh kamari teh nampiling maneh nyabok maneh kalepasan juri ju urang balik deui demi anak ngajawabna teh kada kulagu cukuplah jangan kau tambah derita lagi terlalu banyak jahitan luka tak sanggup lagi ku menahan sakit cebrut udah ditutupkan pantona teh tayo panggan ku panggripu maduh geus ditutupkeun pantok kumaha atuh bedang diolok lalaki akhirnya mah da pinter jeung salakina ye pokona mah uing macan ditarima ku manehna mah moal balik tika irah-irah ge jam 1 Cindeluk nalawang pantok 1:30 ngarengko deket KWH jam 2 masih kene 2:30 masalah lalakina ngagorowok tak kena janela sejujurnya tak bisa hidup tanpa ada kamu aku gila daneng cek pamajikan teh ngeras teh ku tatangga aku keluar mah kieu jeung salakina teh atuh da maneh uing mangadagoan ta tadi aya nu kitu aya apiraku sarua gelona habis itu maksudnya mah bisi ayang balik deui pamajikan loba itu teh di abdi mah rumah tangga geus pisah kudu kaslang heula ku batur da geus tolak tilu kakarek balik deui kunaon eta teh gara-gara nyokot keputusan terlalu cepat nu paling parah ngaran-ngaran ditampiling pan aira rai teh tempat kasayan ibu punten tong boroka dicabok ditampiling tepi ka geuneuk pamajikan kakuet ucing raraina keur leutik geus kolot masih kena aya tapakna leres teh atuh uing me abdi da baheula mah kasep lain kieu ieu teh jiga aliando sarip ece baheula mah ngon ngan ayeuna jiga aliando sarap so teh sanggeus murag dina tangga gedang ya Allah pan kitu nya nu paling parah punten pangga uningalah lalaki di DG ayeuna undang-undang aya hukum KDR kekerasan dalam rumah tangga kamari abdi memereskeun budak heureuy diadu budak teh jomponong tapi kagetihan boloboran getian ai bapana teh kalepasan ta bapak anu boloboran budak getian teh dicabok budak teh nu itu bapana ngaju diuruskeun di polisi 10 juta duit keluar lamun ditahan kudu 2 tahun eta teh karek neungeul saeutik komo tapi kageuneuk nya aya hukum KDR teh mataktaan wala tadribil wajah jangan kumaha atuh geuning sok aya dina katerangan dina kitab bawa menang neungeul pamajikan stepna kudu parat tata carana kaifiatna kudu bener menang neungeul pamajikan teh ngan wala titahofuna nusujauna fil madati pan kitu lamun pamajikan nusuj papatahan teu cager jauhan tina tempat sare di jauhan masih ada can cager wadribuhunna teungeul pamajikan ngan neungeulna bapak-bapak goira mubarohin teu meunang matak ngabareuhkeun bahasa dina kitab nama la yukasiru aboman wala yasiru udman teu meunang motongkeun tulang notoskeun tulang motongkeun tulang notoskeun kulit lain juga ngagebugan domba sanes lamun di huda maaf dikeun di nulul huda ti ditu nanti manon jaya ti pangarsa ajengan sakali katinggalin salat berjamaah ti digebuk 2 kali cepret dampal sampean nganggebugna teh ulah muka kelek satarina ge teu muka kelek da moal nyeri beletak kitu tangga gebuk pamajikan oge nya ai 2 kali mah moal nyeri ai 100 kali mah da geuneuh keukeuh itu maksudna kitu oge lamun aya paedahna maksudna digebuk teh kada cager sok laksanakeun ieu mah digebuk kalau beuki edan entong antepkeun ya antepkeun anguran daripada amek mah cokot hakim ti lalaki hiji cokot hakim ti istri hiji musawarah dirinya pondok jodoh panjang baraya babadamian dirinya cokot hukum anu paling bener kitu lain main gamplong ieu mah adanya eta teh kunci baba rumah tangga tina kasuga tilu nu kaopat wala tuqabi kunci mawa rumah tangga keur lalaki teh tong moyok pangga kade ulah moyok ka pamajikan teh cek pangga teh na ajengan teh jiga kabudak mangga jeung kabudak atuh moal wani moyok Bu Ema da geulis keneh ayeuna
gelis kene sote keur panganten. Pan keur panganten makanya urang baheula nepo pamajikan teh duta arna lancaman terangan baosna ngadaunnya raina ngadaun seureuh. Punten geringnya halisna lid ibarat katumiri waosal ibarat intan biduri. Pan geuna nepo pamajikan teh diuk dina korsai ngaroko jisam. Sai ngopi good. Pemajikan sasapu teh bari ngapel pan genah tempuan urang teh da geulis keneh pamajikan teh pan muji ngahaleuana ke mun ditetep sieup mun sawang lenjang mun sanggul ayu bojo akang da geulis keneh 20 tahun kemudian anak 4 incu 8 mimiti robah tah nu asana kulit glowing mohon ayeuna mah jadi jika dorok-dorok atah kacayan huntu jika intan biduri unger 2 siki di hareup mulai tidinya pira oge titah ngomekeun cai teu ngocor-ngocor kana solokan teh kana tampian teh pan dicarekan pamajikan teh nini peot kabegu kitu-kitu wae atuh sini pan kusing da geus kolot teuh aki-aki bu hangsur atau kumane kayak itu ai bisa mah nitah batur tah didinya mulai siling ledek loba kabejanakeun pakokolot bapakna cicing di imah anu cikal ibuna cicing di bumi anu bungsu pisah pakokolot teh cerai gara-gara naon gara-gara goreng dina caritaan nu paling parah syariatna moyo ka pamajikan hakikatna mah moyo kanu ngadamelna Allah Subhanahu wa ta'ala wala tuqabinu kalima wala tahzur ila fil mabit kunci mawa rumah tangga tina ka surga teh nya paangga ulah mabur kajaba maburna teh di imah sorangan hartina lamun amek ka pamajikan jauhan ngan ngajauhana tong jauh tina tempat ti imah sorangan ulah jauh ti imah ieu mah amek ka boe mah peng ka posrona mabur ka tatangga mabur ka masjid entong ya cicing di imah naon sababna sabab lamun keur paamek akal sehat jadi leungit rasio akal sehat leungit nya panetep ditamaan ku setan keur amek mah nu asana geulis pamajikan jiga bidadari jadi pikageuleuheun jiga kunti sarua bojo nempo caroge sarua nempo salaki teh nu asana kasep jiga Arjuna keur amek mah jadi pikageuleuheun jiga rahwana pikasieun nempo tukang ojek dutara mani-mani acan barudak nu teu begon gawe-gawe acan nada jiga kasep da paneuteup ditamaan kusetan tapi si kitu nu paling parah jaga aib rumah tangga lamun keur amek mah akal sehat teh leungit sapeting paangga teh nganjang kemana euy ngajo Persib menang tadinya 1-0 udah bobotoh atuh kieu-kieu oge ya lajo Persib cenah datang malam kedua main PS datang malam katilu urang ngobrol pas malam kaopat ceuk nu di onongan teh nah cenah maneh teh teu balik-balik geus 4 peuting ka mana emang eueuh pan geus caroge bojoan ceuk paangga teh nyeta euy emang teh balik taksiran geuning kapangi aya nama kieu dicaritakeun ka gorenganna teh leueung lamun dicurhatan teh babaturan urang eli kumaha leuwih edan daripada urang kadang ngomporan cek anu ngadengekeun teh uing mah hayang ti kamari ieu nyarita kieu teh ngan teu wani emang teh kieu kada leuwih parah tungtungna loba runtag di perjalanan rumah tangga gara-gara naon gara-gara intervensi orang ketiga naudzubillah summa naudzu ajengan kumaha atuh lamun amek koncina gampang amek mah pisah ranjang ngan ulah pisah ti imah biasana ngumpul di ranjang tengah pinah saurang ka kamar hareup pinu ku budak pinah ka tengah imah ku cocokan pindah ka dapur ngadapa ge jeung magicom jeung kompor gas pinu di dapur ge pindah ka WC da imah keneh WC oge nyeta ajengan tiris di WC mah coba lebaran gitu bisi tiris matak nabi ulah pindah ti imah teh bisi tiris ngoronang deui ka kamar hareup ka kamar tengah da pamajikan keneh olo sing bener lalaki ulah dapon nyi oi pan keur amek rek naon ka dieu tiris keur amek rek ka jeronya ulah rek ka jero ulah tungtuna patokeng-tokeng euy
Pak Angga mukakeun panto, Bu Ema nutup panto kadengieun tak ku Neneng Maida jadi duit ku Neneng Maida mah jadi lagu. Kukuring ditutup ku anjeun dibuka, tutup buka ruksak engselna. Kukuring ditutup ku anjeun dibuka, nu akhirna panto muka salila na rujad weh. Ageus rujad mah angoronang deui eda we nu ngahalangan. Tak gitunya matak cek Nabi kunci mawa rumah tangga teh ulah pindah kajabat ti imah sorangan 5 kunci mawa rumah tangga keur jadi laki keur istri engke deui da geus sak jam setengah lepatna kebetulan pribadi leresna hidayah ti Allah resepna ka abdi ngonang entong jauh aing 7 jam lebih ka dieu teh bujur ge asa petot doakeun we abdi sing sehat urang dia sing sarehat amin ya Allah ya Robbal. Mudah-mudahan ieu panganten sing jadi panganten anu sakinah mawaddah warahmah. Pak Angga jeung Bu Ema rubatangna sing raket jiga rakit. Tong rukat terket. Lamun aya nu rukat terket isukan geun bae eta mah biasa. Nya, mudah-mudahan sing sakinah mawaddah warahmah amin. Allahumma alif bainahuma kama alaf tabaina Adam wa Hawa. Wa alif bainahuma kama alaf tabaina sina Yusuf wa Zulaiha. Wa alif bainahuma kama alaf tabaina sina Ibrahim wa Sarata. Wa alif bainahuma kama alaf tabaina sina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jatil kubra amin ya Allah ya Rabbal alamin. Buah tomat buah peuteuy tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.